Lain ji urang rek nanya ka sorangan, Naon? pernah teu maneh misalkan resep ka bikang ka istri Heeh. gitu, ka awewe, Ka awewe terus? maneh teh geus ngalakukeun sagala cara geus semaksimal mungkin menurut maneh pernah dilakukeun nya. Mhm, mhm. Keukeuh we nolak kitu maneh si awewena teh embung keukeuh pakeukeuh nya. Jadi lamun digawean jalur langit oge sigana bakal paadu di luhur teh nya. Jadi ya Allah cek maneh teh nya, atuh si anu teh cenah si ngajodo ka abdi teh, da abdi teh bogoh bla 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 gitu kan. Cek si awewena dang sarua ngadoa di, ya Allah cenah pangjauhkeun eta si lalaki eta da abdi teh embung ka manehna teh, teu bogoh cenah kitu kan geuleuh nu aya tah kitu. Jadi tuas Tah, nya. lamun geus kitu tindakan maneh naon? Terus tuturkeun Heh, sugan beunang. terus tuturkeun, ulah sia balik indit lalaki mah ye panjang lengkah pokona mah. Balik geus incahan loba. Manta kitu ge pangeran teh mere kasempatan ka didinya keur meunangkeun istri anu leuwih hade tah kitu. Geus ngobrolna eta wae ayeuna mah. Gejleg.